Puasa sunama beda jeung puasa wajib. Puasa wajibah Ramadan kudu tipeting bae niatna. Kasubuhan bete niat jadi puasana bari wajib kurang skos nu puasa. Teu dahar teu nginum bari teu puasa. Awal wajib bodo. Dina puasa sunaman teh kitu. Urang subuh udah. Jangan inget iraja. Jam genep. Ai, kamari ngaji cak kiai teh ore tanggal 1 Rajab, jam genep atau jam 7 ingetna. Geus jadi puasa. Niat kaula puasa bulan Rajab. Poe ieu bulan Rajab jadilah. Tah puasa sudah mah tah kos kitu beban. Dijelaskeun zote kalain santri mah tapis santri mah. Santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh.